Sampurasun, balik deui di channel Kang Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik deh di channel Kang Maul. Nah, judul Kang Maul sore-sore sambil ngabuburit ya paling seru emangnya. Adem di pesawahan, angin sepoi-sepoi. Nah, enak Kang Maul ya nuju di sawah. Luar biasa banget. Anginnya Masya Allah. Nah, enak Kang Maul sambil lihat-lihat ngabuburit. Kita lihat sekitar-sekitar. Aduh, tidak gor orang euy. Nah, baca kenon ya, orang kepoannya. Kenaon, Dek? Hah? Naon lauk? Naon lauk? Lauk naon? Emang lauk kan? Coba ningali, benang. Coba mana? Coba dia. Oh, dia tuh ke kamera. Mana? Coba dia. Mau lauk kan? Mangkat. Umroh. Kosong. Nah, jadi sengaja Kang Maul di baturanku safety jeung parel karena yangan manuk lauk. Coba teh ngade nu loba. Tapi eta tong ditincak anu geus di tanamnya. Lauk itu ikan teman. Mana coba ningali. Dua. Mana kiru China oge. Dua. Ayo berani. Nantah eta segini. Tak beren tah eta. Berasupun. Sakiwae carita ngabuburit Kang Maul. Tong hilap kajul dulur dukung terus channel Kang Maulnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap like, komen, sareng subscribe-nya.